guru. Mana? Kalau pertarusan mana? Atur Pak biasa dengan Mana? Ada udah. naon wae pelajaran anu Bapak diajarkeun di sekolah ieu. Naon wae? Pelajaran anu ku Bapak diajarkeun di sekolah ieu. Oh, di antawisna Bapak pendidikan agama Islam dan pendidikan. Di samping pendidikan agama Islam dan pendidikan juga, Bapak ada tugas tambahan. Mungkin kelas kemanusiaan ya, di antaranya TTK ya, baca tulis. Naon wae pelajaran anu Bapak diajarkeun di sekolah ieu. Kunaon Bapak ngawulang dina bidang pelajaran? Margi di SMA mah sifatna guru mata pelajaran dengan sampai SD. Upami di SD mah kan guru kelas teh hiji guru biasa ngajar sababaraha hiji pelajaran katanya. Upami di SMP sampai SMA mah sabidang aya oge si hiji guru tapi bisa beberapa bidang tapi langti eta. Upami di tingkat SLTA mah sekolah lanjutan tingkat atas anu panguwurna di antawisna saguru teh satu mapel wae. Aya oge langkung ti satu mapel. Katanya di antawisna beuneunan eta terus naon deui? Kumaha rasaan salila janten guru di sekolah ieu Pak? Selama anaknya bisa mengikuti dengan baik, kondusif, kemudian cendek sama guru ratur wong atu karo ya. Yang ketika guru kencing berlari anak kencing berlari. Guru kencing berdiri anak kencing berlari. Cak kasar mah meureun kieu sakumaha anu dicontohkeun guru anu sae biasa ditaludani ku murang kali oge sae. Tah kituna meureunan kasayan eta teh bisa diikuti ku murang kali supados murang kalina langsung sae. Apa aya pengalaman anu kirang menyenangkeun kamu Bapak? Dina perkawis naon? Salila janten jadi guru. Perihal anu dialami aya pahit, aya manis, aya amis, aya pahit. Nya, amis jeung pahit eta pasti ka sorang sadayana. Kan kapait jeung ka amis eta aya anu biasa dicarioskeun, aya anu teu biasa dicarioskeun. Kitu nya. Tah kapait ka manis pasti sadayana guru ngalaman. Cuman kapaitna teu sadayana nu kapait ieu karaosan ku guru tiasa diungkapkeun ka hal-hal aya publik. Mangke eta ada yang harus off the record, ada yang harus diungkapkan. Karena itu menyangkut daripada marwah yang itu adalah kehormatan sekolah itu sendiri. Serta acara wawancara ieu ditutup, apa aya tata-latah anu bade dicarioskeun di kamu urang sadaya saha murid-murid? Tata-latah kumaha? Pesan-pesan maksudnya. Ya, berarti pesan, saling pesan atau tapi amanat kage murang kali dan tawisna dengan ayo urang diajar sasarengan supados tiasa ngabantos orang tua. Nya, da meureun hidup sadayana teh angkat ka dieu teh ngajalankeun amanat orang tua, menteri amanatan ku orang tua mah sakola dieu mah dieu. Kita kan sekolah dieu teh aya nu kahoyong sendiri, hoyong orang tua, yang ka orang dua, kahoyong dua-duana. Tah ku kituna meureunnan urang sasarengan ku Gusti ieu sakola ku urang teu urang usaha deui upami teu urang-urang tah ku kituna menunggu ge tiasa ngomongusing muridna supados tiasa ngatik ngajaring anu kasayang tah murid oge tiasa ngarojong oge kana sagala rupi anu diembankeun atarapi ditugaskeun ku guruna ka murang kalina teu kengeng telat teu kengeng nyawa HP teras meureunnan ku jamanna teknologi ieu ulah HP sagala rupina anu mana cul dog tinggal igel geculkeun tugas kewajiban urang selaku putra teras meureunnan enggon yang urang hoyong jadi urang kali anu sae berbakti tah eta teh berarti kedah sesuai sareng kondisi anu sae oge tah di antawisna meureunnan urang kedah ngembang oge kana atikan kana pangrojong sareng pangurus ti guru sareng urang. Nah, cekap sakitu wae wawancara singkat bising abdi sareng rencangan atur nuhun kanggo waktosna Pak. Sami-sami.